anu hijrah memang mau bisa sarua jeung jelema anu geus lila aya dina hidayah. Hitung-hitunganana anu hijrah tobat tina segala perkara anu ngaruksak amal. Ketika teu boga bawaeun asal nama amal hade na teh naon sogrog geudeun di payun Allah. Tapi nalika tobat diniatan buat dina hate rek ninggalkeun segala urusan nu matak nyilakakeun dirina ke di akhirat, artina ku Allah geus dicatet di jelema teh galagat bakal jadi ahli surga, tapi can hitung-hitungan amal sabab can boga amal hade. Jadi mau dihitung teh kieu timbanganna teh nu hijrah teh ari dosa geus dibungkus teh aya no sabab ku tobatna oge punah, tapi amal hade can tak digawe jadi 0 lawan 0 heula akan api 0 lawan hiji sebab amalna karek hiji. Maka ngejeuna lamun anu hijrah ti ugurannya kudu getol, kudu ngimbangan hayang sarua jeung jelema nu geus lila betah dina hidayah eta.